mun kamari dijelaskan bahwa Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi wa ja'ala zulumati wan nur jeung ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung caang nang Allah kuari ditambahan deui wa Allah teh allazi khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh eta nu ngadamel aranjeun kabeh tidak naon didamelna urang mimtinin tina endut santri batunya naon endut lain santri nyawa endut iku bahasa Jawa mung ora Jawa mau Jawane Jawa Solo Jawa mau mah ora iso endut iku apa iso he wedon wis mau kitu Jawa ora disebut teh mau mah Jawa koek aja bisa bahasa Jawa mau mah teh hese tah kos kitu mah sebab di mau mah hese be oper ka Sunda kitu je tah Jawa asal geus macet be ka Sunda urang mau mah gitu kos kitu. Masya Allah itu ayah kos kita pokoknya di Tangerang mah kaya bahasa Sunda macem-macem Jawa macem-macem Melayu macem-macem Melayu bolang jeung sepatan geus lain deui Melayu bae ge macem-macemnya sa ka kampung Melayu urang geus lain deui ka Cengkareng lain deui ka Gondrong atuh geus lain deui hese bahasa Melayu bae orang aing ngomong yang orang Betawi mangeunaan coba jeung orang Gondrong Masya Allah geus teu ka hati saya tiga-tiga can copot longotong apa longotong naon ieu cik urang aing kaduhung ka dieu cik urang lu kapan dateng tong oh atuh gancang-gancang teuing Mas Tong Mas Tong lo masih apa tong aduh hati ngomong sorangan ke mah hayang aing lah ngomongnya orang Gondrong hese jasa Masya Allah ondangan ke Gondrong babarengan cek nuboga ieu mah oh teman-teman kurus ya teman-teman kurus kadangnya kurus baik jalalin tuh cek urang wah turun kurus jalalin tuh cek urang teh ayo urang Gondrong oh mohon maaf nggak keurus oh kirain pada kurus cek urang Gondrong aduh saya jasa ge sokar urang Gondrong Masya Allah itu bahasa eta kos ai deris ge daripada jenjeng bolang mah itu bolang kos gitu bolang mah jo lu gua cari igok di sini eta aya gok kan igok mah Sunda tuh Masya Allah itu kemana sih ya tuh dari tadi guguli bedan di sini waktu mau disuruh ya kagak ada ke pasar kali ya sepatan berarti kan tadi baru guguli bedan di sini. Sekurang sia ieu bahasa pohara mah. Aya guguli bedan segala. Ayo coba emang bahasa Melayu na guguli bedan naon ayo. Sia ge teu jaho. Guguli bedan naon eta coba guguli bedan. Asli na maksudna asli bahasa Melayu na guguli bedan naon? Mundar mandir batu kadia kadi itu mundar mandir guguli bedan ieu mah yes ya gitu jauh palingan orang sepatan nya lagi geseseun eta tadi guguli bedan di sini ayo kayak mau disuruh ya kagak ada kemana ke pasar kali ya eta berarti sepatan sama pas
Asyaallah bagangan geus Gusti guguli bedan lah ke minggu hareup bejaan ka aing ye Allah te allazi khalaqakum min tin anu nyieun urang tina tin tin teh hartina endut teh hartina tina taneuh liket mun taneuh liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung insyaallah tina taneuh yeuh je panjang teu tina taneuh rarasaan mah sapira bapak urang jeung mak urang kakapalan aju totojer ai borosot urang jan teu tina taneuh tina taneuh deuleu purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain bi khalqi abikum Adam minhu Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina taneuh Allah teh ngadamel aras kolam lauhil mahfuz surga langit kemudian malaikat kemudian bumi gunung laut dan lain sebagainya can aya manusia harita nah ku Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh Allah ngumpulkeun seluruh taneuh teh kapan aya nu beureum aya nu koneng aya nu putih aya nu hideung warna taneuh teh kos kitu kumpulkeun ku Gusti Allah kemudian dicaian ku Gusti Allah cai teh kapan aya anu tawar aya nu asin aya nu amis caian ku Gusti Allah diudak-udak di adonan dibentukeunlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun ku Gusti Allah 40 tahun cak wakila 1000 tahun dibaringkeun nang karak iblis deuleu cik iblis Gusti Allah dek nyieun naon nya ulah bae nu ngelehkeun ka aing macem-macem bae teh Gusti Allah iblis geus kos itu ngomongna ge ngomongna geus kos kitu iblis lah macem-macem bae teh Gusti Allah segala jijieunan kos kitulah cekeun teh rempan ngelehkeun aing we tah ka Allah teh ngomong kos kitu padahal nyanakeun nyen Allah ja malaikat asli mah pan iblis teh tah kuari teh omongan iblis teh nyanding ka urang Cikupa urang Cikupa ge ngomong kitu pan ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyieun nu itu malancar dagang nu itu mangga sugi dia aya aing nangpal hebat ya Gusti Allah kiki teuing tah eta teh bahasa iblis nempel ka urang Cikupa tah eta kos kitu tah nempel ka urang Bojong sararia jasa batur bajang mararaju di samping maju pemajikanna geulis aya aing mah nyungir hideung teu maju deui sial-sial ting Gusti Allah nyieun aing iblis tah teu ngaji tauhid bakos karari itu tah teu ngaji tauhid bakos itu mantak urang kudu ngaji ge abeh saragala nemah teh ngeunaheun jasa masyaallah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah Gusti alhamdulillah abdi didamel ku Gusti manusia abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem tapi geus alhamdulillah geus sakieu pohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge sebab abdi ngaca abdi geus sieun tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa lah moal kebeli di dunia Gusti dia nusu ge loba anu kasep ge loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat bae ka Gusti jamal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena mun awewe teh mah Gusti je hirup di dunia ieu atuh jah sugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti nah kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti nginaheun jasa teh bahasa teh coba teangan di Cikupa nu kos kitu tah
nemah tak bahasan lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asan artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung ngeunaheun nya Gusti mah geus jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia teh malah bila perlu masalah kita kawin dia 3 4 lah ngeunaheun kadang enapan bener teh ku urang ngeunaheun coba ku awewe geledek cek yang lain sing jeleger ya boro-boro nu lain ustazah lagi tilok ngomong kos gitu coba mun urang mah jadi ustazah ya nyontoan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing sih wah raja serta mah ustazah yuk urang nyonto yuk ka ustazah eta jadi contoh man ieu mah lain ustazah eta dicandung kokoprak geus biak 5 kurang gitu pakai kotok lain ngabrihan salakina coba eta pan ustazah lain contoh teu mah kos cek ustazah kaduh ngaji aing sanu nita tuh sia ngaji ka dieu ieu mah keur carita sadar ni mah biasa sadar boga urang sadarku boga teu boga sadarku teu boga ngeunah tah hayang datang kadinya teh eta hayang datang kadinya eta teh lain bantrak-bantrakeun ilmu nu panghese na kos kitu boro-boro nu lain kiai ge hese hayang datang kadinya teh komo nu lain kiai ieu mah bentrok bae teh adi jeung kakak padahal kiai bentrok mamangna jeung uwana kiai pada bentrok jeung anak bentrok jeung tetangga bentrok nu dipasinikeun lain bentrok urusan masalah hukum jeung agama bentrok urusan dunia atuh deuk kumaha teh Kangjeng Nabi Adam diintip ku iblis padahal mah aya malaikat di dinya teh iblis neuleuh ka dinya diciduhan ku iblis sia waktu diudag ku malaikat wah sia wani-wani nyiduhan keciptaan Allah diudag iblis teh kenceng jasa lompat mah tuh gas cak Gusti Allah antepkeun geus antepkeun eta bae teh cokel nu aya di beuteung Adam cokel ku malaikat dicokel dibualangkeun barang dibalangkeun sasada ngagogog anjing geus anjing eta adalah ciduh iblis mantap nu golazo aya di dia urut nyokel malaikat bujal eta urut nyokel isa sakalana baheula jadi Kangjeng Nabi Adam teh didamel tina lempung tina berbagai warna taneuh jeung berbagai warna berbagai rasa cai diaduk-aduk jadilah Kangjeng Nabi Adam geus gabelegeder di dinya teh terus ditiup ku Gusti Allah rohna jadilah Kangjeng Nabi Adam geus aslina Kangjeng Nabi Adam bapa moyang urang nu ditendon di sorga ku Gusti Allah diciptakeunana tina lempung tina taneuh mentek walladzi khalaqakum min tin Allah teh anu ngadamel arajeun tina entut tina tin lempung atuh lamun deuk diureukeun mah kieu urang teh sebagai lalaki sebagai awewe dahar teh kapan tina pare sangu teh kapan tina beas asal kapan tina pare tai pare teh pan dipelakna di sawah ai sawah teh kapan endut diolah teh ku petani-petani teh sanggeus teh diolah jadilah gabah dipanen ku petani terus dipoekeun terus digiling jadilah beas dijual ke luar negeri ku pemerintah ai urang mah dibere nu bau bentek teh naon garang-garangna pemerintah urang ku zalim teuing nu bagus di luar negrikeun ai nu kos kitu didaharkeun ka urang Cikupa puyeng sekarang itu bae geus pokona didahar salah teh didahar salah kan nu susah nu kitu mah teu meunang bae nu susah teh mangih nu seungit-seungit
kudu nu bau bae nu susah mah insyaallah mantap atuh begi kunyin we nu susah dagingan didaharkan sangu sampai majikan jeung salaki dahar beres dahar dur magrib dur isya nyana kuari sarerejeun pan eta teh saripati daripada makanan jadilah sperma di lalaki nutfah cek bahasa Arab jadilah saripati nu aya di awewe ovum ngaranna mun cek bahasa Arab mah nah itu dihijikeun tet di rahim ibu ngahiji cai mani ovum di hiji rahim ibu diolah ku Gusti Allah eta tah nu hese ge nyieun pabrik pengolahan modal gitu Jepang nyieun jejelemaan geus bisa lain lalagaan Jepang mah persis seperti urang kulit seperti urang geus dijieun ku nyana tulangna geus dijieun dagingna geus dijieun kulitna geus dijieun persis manusia nu hese nyieun roh nu hese nyieun roh begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun jelema deuk sakaratil maut diasupkeun ka kaca dek diteliti berbagai penelitian aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh dek ditewak dan diasupkeun lain lalagaan orang Jerman dokter teh datang ka dinya nu mantep pohara jasa dijieun di kaca kacana ge terbuat khusus yang newak roh wah geus di suku di tengah di hareup wah kabeh di begitu jelema sakarat eta dikersakeun ku Gusti Allah deui begitu sakaratil maut jelema eta tah kacana beula bleug kabeh kena dokter pareh kabeh dokter bae nek naliti roh endahan rohnya na coplok kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu Masya Allah karim iyalah berarti urang asalna tetep etana ngemantak minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia engke ge dibalikeun deui ku aing ka taneuh deui sia minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra nukhrijukum taratan ukhra dibalikeun deui engke asal tina taneuh ka taneuh roh urang mah lantaran lain asalna tina taneuh balik deui ka tempatna mun bisa awas awak urang nu tina taneuh dibalikeun ka taneuh piceun ka kebon henteu hansip teu RT komo tah mah piceun bae tah mah hirup-hirup ge hampir dipiceun bupati gubernur piceun jenderal panglima presiden piceun geus eueuh rohan piceun bungeun kabeh bau bentek cenah kiai mah teu piceun bae kiai ge wali ge piceun bae sapira jasad mah iring kaleuweung kubur roh mah indit ke tempatna deui